Suatu na yung masang bendera ya. Setelah sekolah tanggal ya. Ayah ya. Si Olen lira ditungguan tadi. Taka data teh. Aduh. Wah, orang kamar anak, Soalnya biasa. Ya, ini tradisi lama itu. Udah belasan itu tuh. Apa lu meriahkan? Memeriahkan dengan cara gejruk gitu ya. Mantap. Kerja bagus. Lomba ngarojok lah. Benar. Bal-bal balau. Siap. Sukses pokoknya. Bener kita baru dapat ya. Mantap gitu. Negara jeruk. Ngasa kangen teh. Oke jeruk itu teh tradisional nenek moyang eta teh. Tapi itu tugas lebih penting ya. Rek ngedata warga. Start URT. Itu bisa ngiluan kieu mah penting eneng ngedata lah. Aduh. Jangan oleh. Pamitin ngapunten ya. Aduh. Terus dibantu yang oleh teh nilami itu di antosan teh. Ujang era tenis waktuna geuning masang bendera teh. Waktuna belah mana wae teh tuh. Acan masang teh. RT urang we data ka itu tinggalian. Persen acan masang. Rangkonya RT sabaraha teh? RT 10. 10. Siap. Kira-kira kemasang mah denda we. Dendanya. Untuk masang denda. Bener deh. Atuh udah bisa ngahargaan atuh euy. Banyak. Karena perjuangan luhur urang baheula. Banyak tuh kudu itu mah jelas-jelas. Menang bangga eta teh kemerdekaan teh. Yang Ya. bendera-benderana atuh urang memasang. Banyak. Bener deh. Kerja bagus. Aduh eta segala ngarokok deui. Kan bayar tuh. Hayang. Lain bisa ngarubah rasa samsu urang ieu. Oh, kumaha eta teh? Ya hadieu. Bayar teh heula ieu urang cobaan. Oke. Itu rokok naonnya? Oh, magnet. Terus. Ku Pak RT ya, Pak RT teh boga ilmu ieu. Gila ya kudu diturunkeun ieu. Gagah ke Bisa ngarubah ieu. Naon ieu teh? Ieu rokok magnet Heeh. bisa jadi rasa samsu. Rasa samsu. Coba yang nyaho lah. Cing ya. Bener dimanfaatkan we. Samsu. Coba. Anjir. Duh. Mikir atuh da ieu mah. Tonganya Kumaha ieu teh? rokok mah tah. Salah. Terus Ampun, ding. Bener rasa leungeun rasa samsu. makaning tadi teh geus nyanyo eta di. Mas ngadukan ieu yang bonsai tadi teh. Aduh. Wah. Segernya. Ya jelas ya mah RT teh goblok ya. Nah itu nu mana Pak RT? Tah, geus data we ka itu mah nya. Tugas ya. Cek RT tadi teh kan kitu. Laksanakeun we. Ya. Mana dia tuh datanya dia? Ya, bawa we, boleh we. Siap. Kerja bagus. Berangkat lah tuh nya PRT nya. Siap. Ayo. Ini dia lah ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Yuk, tak gitu bener boga anak buah teh, teu kudu turun tangan. Keun we anak buah turun tangan mah. Percaya lah. Oleh. Iya nya. Ada itu ya musiknya ya. Wah, aing boga ide ya. Bicuaneun. Cocok ini. Alah. Gua rencana teh mau kalau geus dipasang di bendera. Terus ini. Oh, jadi kesnya di jero ya. Buka baik kan. Goblok. Iya mah cenah itu di talian-talian acan sang bener teh. Cepokeun ya ku aing. Sinyal benang sinyal. Ari Mang Oleh bendera karek masang pirakus coplokeun deui hancarekan Pak RT meureun. Aya we jalanna euy. Mah we mah jampi ududen mah luar biasa.
banger itu kebanggaan orang. Kerja Oke, mantap lah pokoknya mah. Ini tinggal pasangkan. Tinggal pasangkan ukuran. Wah, ini segala murah gitu. Bener kebanggaan kayak murah deh. Jadi gue omongin lo ya. Ngesain orang datanya ke sinyal ya. Langsung. Kenyaman bener. Assalamualaikum. Wow. Ini nggak ya? Nah, Ji. biasa ya tugasnya di Pak RT si tangga datan ucang nasang bendera cenah ieu mah wayahna lamun aya can masang di tiap imana teh sita masang lamun teu masang keneh ya geus waktuna nya didenda. Aya eta teh bisa gitu. Heeh, isang nya geus masang can. Geus. Mana? Tinggal itu budaknya baju Indonesia dirgahayu kumaha. Mana geus masang teh? Geus lah Mana encan kitu oge. Kamari geus urang. Nyaho denda. Arek denda, arek meuli heula ya bendera ya. Urang rek meuli heula. Denda mah teu boga duit urang. Di urang aya arek meuli mah. Arek mah. Hah? Bener ya teh. Bener aya urang atuh kieu teh sekalian. Ya aya bendera mah. Ke. Henteu sok buru. Ke. Geus bayaran. Sabaraha ieu? Murah kayaknya mah 500.000 lah. Goblok. Maya 500.000 geus ieu Ye, beda tuh limited edition nih teh. Sok bro. Buru yang didenda, dilaporkan nih ke diriungkeun nih teh. Diriungkeun di mana ieu Di teh? desa tuh, guys. Nah, jadi ka desa. Anya buru, ieu mah bahaya pokoknya. Kudu ngameriahkeun atuh urang teh Ya, hasil aya nama ieu. perjuangan luhur urang teh. Ieu aya nama kieu. Mah, Kurang ieu beli, pasangkeun deui ku maneh. mungkin pasangkeun ku nya. Urang rek data di itu lobakennya tuh, tinggal itu. Tuh, lobakennya kan. Can kabeh teh. Ya geus lah, Mana? dikirim ke dana lah. Sok ke dana. Nomor nu kamari ieu. Kamari. Tah, geus Oke, siap. Nuhun ya. Itu mangkat lah. Siap. Kerja Assalamualaikum. bagus. Teu goblok duit teh. Banyak, kalah. Naon pik? Naon pik? Naon teh tadi si Oleh. Si Oleh teh tadi teh ngadata bandera nucan masang. Si tah mayar didenda cenah ge. Eta teh nu abal ini si Oleh. Heuh kitu. Angka mah urang geus eta geus masang, tapi eueuh. Ku si Oleh berarti. Heeh. Yang urang teang Ayo gitu lah. Ayeuna. Bejakeun ka Pak RT. Hayu bro, Ayo. itu. Aing. Orang cek lah ya. Dana dari Inyal. Upaya 500.000. Cair ya mah. Jadi ya mah. PRT. Bener pi. Kata teh kerja mah ayo. Yo. Main ke lah. Ayo naon ieu teh? Teh, yeuh. Urang geus masang kamari. Kalau dicoblokeun terus dijual deui ka urang. Kumaha ieu teh? Kumaha ieu teh maksudna? Keula naon ieu teh maksudna nya? Iya si Fikri nempuan maneh nurunkeun ieu. Di mana Fikri? Ningali Tadi di ditu. Tuh cenah ge kumaha ieu dijual ka urang 500.000 coba. Bener teh kumaha aing mah. Itu orang mah. Mana coba buktina na HP coba tadi. Sok ayo. Arek kadieun HP-na cokot ku urang jeung HP-na. Bener oleh. Aduh, yang kakak nyawan goblok teh Fikri kakak ningalieun nih. Aneh aing mah. Henteu urang PRT. Ka mana ini? Henteu aslina urang PRT. Kira rek mana ieu teh? Henteu urang mah teu kitu PRT. Bener iya. Aduh, aing benang ya mah ya. Pola dingin wae.
Kamu mau Pak RT marah? Tidak, Pak RT. Ya, duduk diam ya. Ya, Ya, benar. Benar. Kamu nggak denda, gede-gede ting. benar Pak RT. Marah teh teh. 500.000. Ah. Aya keneh tabuktina di dia na HP. Coba. Oh, coba kumaha Pak RT? Pak RT. Aduh. Ah, iya oknum parah ya. Anak buah teh. Emang tuh dibayar gitu Pak RT? Dibayar, kan nganjuk kene. Goblok. Aing mah. Iya teh dah, arek di pecat karunya itu ya. Boga keluarga. Ngesen mah kieu we. Usaha abdi dinya geus nyeunjeun jadi oknum. Aduh, ieu motoran. Kita RT. Tadi sebenarnya 500.000. 500 Pak RT. Balikin 1 juta. Nya Pak RT kok oleh dibalikin deui soknya mana nomornya? Anu tadi sarua. Tadi Kirim ke 500.000 nya Pak RT nya. Teu aya 1 juta mah. Kembali nu penting mah sarua we jeung tadi. Balikin deui. Balikin Menang deui. teh ketuan teh. Emang gini guys, gini. Tah atos abahnya. Mana? Tah. Tuh gitu mah. Mohon abah pampunten ya. Pak RT hati lah. Kelak beneran ka diheula. Sok rek ngoyo we. Kan eta bener urang Pak RT. Pangmasangkeun deui. Yang geus atuh siap. Ya, Tanggung jawab Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Ayo, baik. Tadu. RT marah nih. Gue pasangkeun deui ka itu. Siap Pak RT. Kada sia ya. Nyerahkeun citra RT mah ye. Itu Pak RT. Bisa memulai tuh, itu sekali perjuangan. Mun Terus kurang teh tinggal berjuang ya. Mohon Pak RT. Mau mulai atuh. Mana perjuangan anak? Abdi salah Pak RT. Kerja Wes bagus. pasangkeun itu. Siap. Hai buru. Mohon Pak RT. Anak buah lebih kaki itu eta. Aduh. Dah kudu dituturkeun sia teh mah ye. Bisa buuk ya mah. Mau bener ya. Aing lah. Cuan-cuan tadi cair 500.000. Ayo si Fikri lah segala nyahon segala gagal cuan itu. Sangkeun ya. Ini apa mana nih? Ya jelas kudu kieu marahnya jadi petugas mah. Kebenang barang dahar teh jadi petugas mah. Beres. Mantap sudah. Kerja bagus. Nah, beres kan kayaknya mantap. Wis lah, tugas tes selesai. Kayak ini namanya. Tadi Pak RT. Kernaun Pak RT cicing didinya tuh ampun ting. Lain ya teh hiji deui pohoan Naon ieu teh? Kumaha naon? sebagai hukuman ti Pak RT ye. Alah, aing Aing geus merusak cita RT. Wayahna hormat kana bendera ketika sore mah. aduh, aing mah nyawae Pak RT. Kita geus Mending capek. dipecat tidak anak buah RT. Ayo, pemening Pak RT marah. Ayo. Ini tong tupin ka sore atuh Pak RT. Deui bisa nego. Hormat. Siap. Ceblak. Siap. Hormat. Gerak. Wayahnya ya. Ketika sore. Siap. Siap Pak RT. Jangan sampai melanggar Pak RT nanti marah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aing kieu nya. Jadi oknum teh. Aing tobat. Moal kieu di Gusti. Apura Indonesia.